Urang niat ya, begitu niat kumaha tuh niatna menang niatna nawaitu al hadatsil asgori listibahati sholati fardulillahi ta'ala menang urang nyebutkeun niatna raful hadas aya raful hadas teh ngangkatkeun hadas. Urang lamun tiluhur ka handap berarti di dieu nyokotna manabit syari tempat tumbuh manabit teh. Tumbuhna teh tempat tumbuh teh di mana Bu? Urang teh ya di dieu tempat tumbuh ya ulah kieu lamun wudu. Ya lamun wudu geus katutup teh kopi mah tangan kopi teh bukakeun anu kudu teh anu kopi mah gitu. Cenah kabuka ieu. Tah ieu teh ngaranna tempat tumbuh. Tumbuhna buuk, kita sebutna buuk ka dieu teh. Ieu teh geus lain beungeut ka dieu mah ya. Sirah. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فإنه يخرج من خطيئة كيمن ولده أمه. Para jamaah sadayana alhamdulillah puji sareng syukur hayurang panjatkeun ka Allah Maha Ghafur. Shalawat wa salam lahirang salibahkeun ka junjungan Allah wa salawati para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mudah-mudahan urang sadayana singkeng sabar lewati kanjeng Rasulullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang dipaparinan ku Allah nikmat pinaungi ayeuna biasa ngaoskeun manakib biasa urang zikir ka Allah. Mudah-mudahan para jamaah sadayana urang sadayana singkeng ridho ti Allah kalayan ngampura sagala dosa urang ditampi aman barang urang sadayana ku Allah. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang nyata dipaparinan dugikeun masih kene dina bulan Syawal. Insyaallah sakedap di urang bade mayunan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah teh bulan hurum, arba'atu hurum. 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah, hiji bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah. Ketilu bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta bulan-bulan arba'atu hurum dimuliakeun ku Allah eta bulan. Sehingga dina bulan Dzulqa'dah cek urang bulan hafid. Di bulan hafid teh bulan kajepit. Jadi moal aya nu karyaan da kajepit teh gitu. Di karyana bulan Sawal, meneri karangan. Ieu sesa kawandangan kuateun mah beli sapi ya. Gusti alhamdulillah para jamaah sadayana urang ayeuna bisa keneh ngopi, bisa keneh ngarokok, bisa keneh barang dahar, alhamdulillah. Masyaallah, jabar di tempat-tempat nu alus deui. Ya nikmat pikeun urang, bisa urang nyeta barang dahar di tempat majlis ilmu. Aya jelema nu ngopi di tempat talajoan aya. Aya jelema nu ngopi di tempat warung jablay aya. Aya nage beureun aya ngopi mah ngopi tapi pikiranna mah karanda ngosip. Gitu
ayo jasa teman di dia gitu barang daan berenang lapar gitu ya pikiran malah alhamdulillah ya syukur orang ke Allah ieu teh asli kahirupan urang nu barokah teh ieu nu asli hirup teh dibere umur panjang jeung pondok teh ngaruh nek panjang teu ngaruh dek pondok teu ngaruh nu paling ngaruh nu paling bagjama dibere umur panjang tapi pakai ibadah ka Allah ngan hese bere umur pondok kok mau pangrugi-rugi lamun bere umur pondok nyata teu dipake ibadah ka Allah rugi pisan inti nama para jamaah sadayana nu paling penting mah ternyata dina sadaya kahirupan urang nu tos ditentukeun ku Allah eta dipake ibadah ka Allah urang sehat pake ibadah sehatna kitu tah urang panjang umur dipakai ibadah panjang umurna diberi hartana dipakai ibadah masyaallah diberi naon wae ku Allah fasilitas urang di alam dunia eta teh dipakai ibadah ka Allah eta lah tah nu asli nah ya para jamaah sadayana urang insyaallah urang ngawitan mulai urang nyeta ngulas kembali deui dina perkawis urang dina masalah ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah teh para jamaah sadayana urang teh nyeta nu paling wajib dina perkara ibadah nyeta ibadah salat. Ibadah salat teh lamun teu beres wudu wuduna tisa sholatna tisa lamun teu beres adusna beres wuduna tapi teu beres caina Masya Allah caina ge kudu nu beres entong caina maling gitu nya caina nu kumaha urang caina ya apakah itu cai tahirun mutahhir apakah cai tahirun ghairu mutahhir apakah ieu cai teh mutanajis jelas geus pokona mah cai mah insyaallah pasti suci tur nyucikeun begitu beres urang yakin kana caina beres dirinya mulai urang wuduna kudu sesuai dirinya urang tingali kana fardu wudu mun urang nguninga para jamaah sadayana fardhu wudu sidatun arbaatun sabatat bil Quran wa isnani bisunah cekina kitab mah fardu wudu teh aya genep anu opat mah ditentukeun ku Al-Qur'an anu dua mah sunah ditentukeun ku sunah tah dua mana jenan wafate ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn jalma-jalma nu ariman ka Allah cek Gusti Allah iza kuntum di mana-mana anjeun dek salat faghsilu ubah wujuhakum beungeut maneh ubah ka beungeut wa aydiyakum ilal marafiq jeung leungeun anjeun nu dua nepikeun ka sikuna wamsahu bi ru'usikum jeung usap sirah anjeun wa arjulakum jeung kumbah nyata suku anjeun ilal ka'bayn nepikeun ka mata kaki eta nopate hiji gusdul wajhi ngubah banget ngan urang lamun cara ndek ningali kana wa istani bisunah hiji niat para jamaah sadayana ieu niat teh urang dina mazhab Imam Syafi'i mah tetep wajib tetep tapi aya di Imam Nusani sebetulnya jadi kade urang lawan ngamananya dina niat teh Allah niat fayanwi rob al hadas awil wudu awil tuhara di salat urang niat
niat ya, begitu niat kumaha tuh niatna menang niatna nawaitu raf'al hadatsil asgori listibahati sholati fardulillahi ta'ala menang urang nyebutkeun niatna raf'ul hadas aya raf'ul hadas teh ngangkatkeun hadas si abdi niat ngahilangkeun hadas geus sakitu kana Allah cukup menang tah raf'ul hadas hiji nu kadua awil wudui raf'ul hadas teu ngarti geus urang nyawa teh wudu we doang geus niat teh niat wudu kana Allah sah dek niat wudu kana Allah eta gitu sebab nyata ngahilangkeun hadas teh nyata wudu kasebut teh wudu teh ngahilangkeun hadas menang raf'al hadas menang wudu atanapi awit toharoh li sholat urang mah moal wudu moal niatna moal wudu moal niat raf'ul hadas menang ta awit toharoh li sholat ieu niatna ya sejak abdi niat ngahilangkeun naon nyata nyucikeun dina sholat gitu bebersih sejak abdi niat bebersih dek sholat gitu toharoh bersuci cik urang sejak abdi niat bersuci dek sholat kena Allah gitu sah tak tetap jadi menang raf'al hadas menang wudu menang toharatul sholat menang urang nyata bebersih dek sholat nyata bisa tidak tong tilu-tiluna dipake kabeh ulah hiji we besi kolat tuh hiji kurang urang biasana ge sok diajarkeun nawaitu raf'al hadasil asgori gitu nya cikap eta ge cikap oke aya naon sampurna dina niat ya jadi kasampurna dina niat nah niatin namal amalu binniat sanyanyana setiap perkara teh tergantung karena niatna mantakan niatan urang niat hade mah jadi pahala kan urang niatannya jadi pahala mantakan lamun urang dina nyawalan lamun niat nanti bulan Ramadan dek nyawalan beda pahala ya lamun aja lemah ya bulan Ramadan kan urang dek niat pokoknya mah kemah geus lebaran dek nyawalan teh ngalipat pahalana teh ngan jarang gitu teh hese nu aya lagi kayak geus lebaran dek ulin ka dieu pokoknya mah lebaran dek kopi sasubeuna kitu nya ti urang teh kitu nya pokoknya mah lebaran dek biar ka dieu gitu bahasa kieu padahal mah eta teh dianjurkeun dina kitab Kanjul Hasina mah dikudukeun eta teh pahalana ge beda jeung dibandingkeun kieu mah ya Ramadan teh aya niat dek nyawal aya niat Ramadan teh begitu asup ka asal daripada ngahulang mending nyawalan beda pahalana kan jeung niat di bulan Ramadan gitu eta niat teh kan matakan nilaina begitu urang niat ya begitu niat eta kenging pahala ti Allah kusab kahadian niat kahadian kieu matakan niatnya penting setiap perkara tergantung karena niatna urang niat urang ngaji ge sarua hiji niat tolak ilmu meunang niat supaya urang teh nyata supaya nyawa hukum salat bagus gitu we mah supaya tong bodoh we niat teh nek ngaji teh bagus kene teh jadi menang ulah sedek ngaji ya nek ningali randa eta beda kita nek pilihan gitu ya ngaji supaya orang bisa debat jeung batur eta mah teu meunang gitu. Nah, iraceuna waktuna niat teh waktuha inda gusti awali juz'i minal wajhi nyata keur nalika awal ngumbah dina ngumbah beungeut. Gitu orang ngumbah beungeut teh kan urang lamun diajarkeun nya Allahumma arini raihata jannata wa anta ani radi nawaitu raf'al hadasil asgori eta mah sunnahna tah ngucapkeunana niatna dina hate keur nalika ngumbah beungeut awal ngumbah beungeut li anal ibrata fil furud kunaon cenah eta
dibacakeunana atau napi diniatkeunana dina awal juz keunalika ngubah banget kusabab li'annal ibrata bil furud kusabab ditimbangkeunana niate bagian dina fardu gitu. Jadi tong dipisahkeun. Jadi eta sebagian dina fardu. Jadi bagian fardu ditimbangkeun teh niate bagian dina fardu. Mantakan orang nalika keur ubah beungeut. Nah, eta nyata urang dina waktunya. Mana ari beungeut teh? Ari beungeut teh muhadduhu tulan. Batasan-batasan eta dina panjangna eta beungeut. Mana sih beungeut teh? Itu dina wahatu tulan teh mabaina mana bitisyari rosi ila muntaha lahyain. Riki ya. Mabaina mana bitisyari rosi. Urang lamun tiluhur kahandap berarti di dia nyokotna manabit syari tempat tumbuh manabit teh. Tumbuhna teh tempat tumbuh teh di mana Bu? Urang teh ya di dia tempat tumbuh ya ulaki lawan wudu. Ya lawan wudu geus katutupan teh kopi mah tangan kopi teh bukakeun anu kudu teh anu kopi mah gitu. Cenah kabuka ieu. Tah ieu teh ngaranna tempat tumbuh. Tumbuhna buuk, kita sebutna buuk ka dieu teh. Ieu teh geus lain beungeut ka dieu mah ya. Sirah. Takkan lamun cara anu tarang herang ieu na ieu, berarti beungeut teh di luhur. Luhur sakaya. Aya luhur beungeut tah. Kita selalu pada anu tarang herang tahernya. Tarang herang. Tarang herang lega. Jadi cina lamun budak tarangna lega eta teh sok lega sawahna cenah gitu. Jadi sawah batur meureun kitu nya. Tarangna sok lega cenah gitu. Tarangna siapa tarang teh lega cenah anu jelas mah. Mata tarangna lega teh jeung main bola kutu eta teh gitu. Tarangna lega teh alus nah. Tah tinggalnya kurang rampak kurang berarti itu tempat tumbuh bukti nah iya itu madapiti syari rosi tempat tumbuhna eta buk eta teh ngaranna sirah eta teh nyata non beungeut tempat buk sirah kepala dia tempat tumbuhna sirah teh buk ya tempat tumbuhna rambut kepala teh di dia berarti itu asup kepala ka dieu teh ieu ka dieu beungeut gitu. Itu kudu kausap tetap ka dieu teh. Teu kausap. Henteu meunang urang teh bampur caplok kieu hukum. Gitu beungeut teh caplokan. Nah, tapi ka mana cenah? Ila muntaha lahyain. Di handapna batas akhirna eta teh nyata kaluar tina jenggot gitu. Lebarna di mana nyata non di bawah jenggot kade. Jadi kieu. Tah ieu teh asupna beungeut ya kali teh. Ieu teh beungeut teh. Kita asup jenggot teh asup kana beungeut kali. Beungeut. Katakan engke aya masalah jenggot. Apakah ieu jenggotna apakah kandal, asupna kana kandal apa henteu gitu. Aya muhafaf itu. Aya di disebut teh nyata disebutkeun kasifah. Jadi kasifah teh cek urang mah jenggot anu tebal, nu kumaha sih nu tebal teh, nu kumaha sih anu carang teh. Urang mah ieu mah lain jenggot nu kieu mah ngaranna nu kieu mah akar buntu. Jadi aya di musik ge dipiara we eta teh. Gini nya. Ese urang mah nya. Jadi ese masyaallah geus teh ese. Nah, berarti ti dieu ka dieu eta kedah kakumaha. Kedah kakumaha. Gitu. Kedah kakumaha. Terus mana gigir jeung gigirna? Gigir jeung gigir mah wa ardon ma baina uzunain. Ti dieu para jamaah sadayana lebar nama ila mutahlah yain lebar nama
di antara dua cili. Gitu. Wa ardon ma baina udunain, antara dua cili. Ieu teh cili ngaranna ieu. Ieu teh cili ya. Ieu teh berarti masih kena beungeut. Tah. Katakan lamun digaplok teh nah ieu ya beungeut teh. Itu masih beungeut kena digaplok teh. Lamun digaplok. Siap nah gaplok beungeut aing. Tah diakui teh kayak keur digaplok mah. Aing keur wudu mah teu diakui teh. Gitu. Jadi aku. Tah ieu teh masih kena asup kena beungeut itu. Pipi teh kan teu beungeut. Mun seperti kieu awewe atau lalaki kieu beungeut ngobana ya. Begitu ngobana. Ieu teh kakumbah ya. Teu sah tetep. Barangkali urang teu sah. Teu sah tetep. Sabab aya batasna dirinya. Jadi urang wudu engke kade aya arah-arah sunat engke. Ieu teh karek prak-prakan dina fardu ya. Kayak aya kesunahan-kesunahan kumaha carana urang ngubah beungeut sunahna kumaha. Eta teh disunahkeun teh supaya tong lalawora nepikeun kaningakeun kana fardu. Tujuanna kitu. Tujuanna eta. Mantakan urang ayeuna model dina ngubah leungeun sami. Farduna dugi kasihku, tapi wajibna dileuwihan, sunahna dileuwihan deui. Lamun batasna di dieu bahaya. Bahaya. Farduna lamun fatal eta. Antakan begitu aya fardu, aya wajib, begitu aya wajib, aya sunnah. Kade. Aya fardu, aya wajib. Beres wajib, aya sunnah. Tujuanna teh eta ringkulna. Engke dina mubah beungeut ge aya sunnahna kumaha carana teh sapaduain teu. Teu urang keplak-keplak ka mana we kitu daekna. Itu keplak-keplakan. Tetep aya sunah-sunahna anu kudu kurang teh diusap teh mana heula. Gitu, mana heula. Jeung kumaha ngarabana? Ngaraba eta beungeut. Kan bahaya oge. Gitu. Kadang-kadang kolot ge sok aya nu kieu we hungkul. Baik gaji mata biadu wujuh atuh. Kitu heuh aya. Aya nu ka dieu hungkul aya. Ieu mah teu beunang ya. Teu beunang. Tapi kehati-hatian ya. Lamun ieu geus teu beunang ieu beungeutna, sebagian tina beungeut teu kakumbah maka teu sah. Lamun teu sah dina ngubah beungeutna, teu sah berarti wuduna. Mun teu sah wuduna berarti teu sah salatna. Nah. Panyakitna tina wudu. Lamun teu sah salatna, nek kumaha urang engke didawah ku Allah di hareupeunana tong boroni ngan efek dalam dunyana pahalana ge eueuh. Ka ieu teh urang teh beruntung asupna teh ayana ieu teh beruntung. Loba kasalahan dina diri urang tapi urang daek ngaji. Engke didawah ku Allah teh, da Gusti abdi mah daek ngaji. Itu orang tuh termasuk untung itu untuk kudu nyawa kudu bisa itu kudu nggak sih ngopi hijau tuh. Bila perlu basing tekuat mah hes we. Pak ini kusur parosa, wah ini kapal rasungku. Gitu. Itu termasuk beruntung orang kesana. Udah lihat bohong lain. Dan ngaji mah tuh tombol di kelas anu kok mau lagi teka hati dia. Areuneup ngaji teh. Gitu. Gitu. Tah ieu tah fungsina ieu teh fungsina urang kieu teh ngariung teh ieu teh ya. Gusti dageun. Nah, eta tah urang mah penting ningali kana perkara dina beungeut tah. Nah, di dia para jamaah sadena dina urang nyeta kumaha cenah lamun jelema teh aya jenggotan atau napi jambang-jambang anu tebal. Urang teh jenggot ke terus oma ieu jenggot pas makan aya di Arab itu jenggot tuh pararibu gitu ya jenggot teh. Resepnya ningali jenggot kitu nya. Insyaallah dengan urang mah hese jadina urang mah. Hese. Jenggot teh kadieu mapai. Kumaha cenah wa yustasna min jalikal lihyatu wal aridon ijakana kasifain. Lamun jenggot na jeung jambangna tebal mah itu
eta mah teu kudu kulluha zahiruhu wa batinuha, teu kudu kurang dikubah kulitna gitu eta mah. Jadi anu jelas nama eta mah payajibu gosujohiri himawai cenah duna batinihima. Jadi lamun aya jenggotan mah cukup keluarna ge diusapna, teu kudu kurang jorona ongkoh, teu kudu urang semprot teh jenggot kidinya itu teu kudu gitu. Tama cukup tah luarna ge ngan aya ngan wa yusannu tahliluha min aspala biyadil yumna. Sunnah lamun urang aya jenggotanna eta nyata nyuai-nyuaikeun eta kaduana min aspala yadil yumna ti handapeun eta jenggot ku leungeun anu katuhu. Jadi lamun urang jenggota panjang bagus yo dempeat jenggota sunnah disuai-suaikeun ngan ti handap ngan ku leungeun katuhu. Jadi sunnah suai-suaikeun gitu, suai-suaikeun terus gitu suai-suaikeun. Kan lawan orang Arab gitu ya, orang-orang Yaman sok disenggoan itu disesuaikan gitu ta. Tujuan teh sunah gitu. Lain keneangan kutu lain. Gitu ya. Masyaallah Gusti eta. Kumaha cenah urang nyaupkeun jenggot mana nu tebal mana nu ipis? Dobitul lihyah kasifati wal khafifah. Aya batasan jenggot anu tebal antara pinu tipis ngan al kasifatu hiyallati la turo basyaratuhuma. Lamun anu tebal mah lamun keur ngobrol teh la turo basyaratuhuma teu katingalian gitu. Lamun urang keur ngobrol teh kitu teu katingalian gitu. Min majlis takhatibi mayusawi mitron wanis pantakriban wal khafifah jeung anu tipis mah iksuzalik eta katingalian lamun urang keur ngobrol teh katingalian di sikulitna teh. Lamun anu tebal mah teu katingalian. Lamun tipis mah katingalian. Ai urang mah lain jenggot kitu mah hese. Urang mah geus ngeunaheun lah. Kitu da lain teh hayang boga jenggot teh. Ayam ngan ku sabab urang mah memang nage kieu produkna gitu emang kos kieu ieu na hese gitu dek di naon dek urang dek hayang-hayang oke hese tetep hayang boga jenggot teh hese gitu urang jadi tileukeun aya seeutik ngan hayang nyukur wae gitu aya kumis ditiara urang mah aya jenggot dicukuran wae aya kumis ditiara makruh gitu mun urang naon lamun urang nyukur jenggot makruh. Anu sunah mah nyukur kumis ya lamun jelema kumisna mes black yo kumis teh mes black teu beraturan aya pan jelema teu beraturan kumisna ka mana rajekna ta eta teh tong eta doa kadinya doana teh diijabaheun percaya teh ulah cenah lamun aya kiai kitu ieu bisa ka mana teh ulah lain itu atur teh. Ulah jawab ulah cenah. Tapi aya make ge mah kudu daek ke make ge mah moal. Kan lamun urang bawa kumis rapihan cenah pantes gitu. Mun kumis rapihan. Aya sunah mah tetep naon urang sunah mah nyata kedah mah kedah di tetep kedah dicukur gitu. Termasuk bulu irung, bulu kumis, eta teh salah sahiji kesunahan gede termasuk hitam eta teh asup kadinya gitu bulu kelek asup teh gitu eta teh nu pola mah eta jadi kumis teh lamun ditiara teh mental banget mental percaya mah teh mesti eta kitu tah eta disunahkeun teh kitu tah setiap sunah teh kitu tah jadi sunah teh ya efekna teh pelbadinya tah teu ngeunana teh kitu aya efek itu. Nah, pada zaman sedaya eta lah kurang dina masalah jenggot halus kade jenggot masyaallah Gusti nah kade ulah nganggo goreng karena sunah Kanjeng Rasul jenggot tina pas domba gitu pas jenggot domba teu meunang kade kusabab eta mah sunah temenang ngahina karena sunah pula temenang
termasuk awewe teu meunang ngahinakeun di candu teu. Nyandung haram doraka eta kana jadi kafir Pak awewe. Teu meunang teh. Jadi sunah Kangjeng Rasul cenah nyandung gitu nya, aya dipikang ngewa mana mah nyandung teh. Itu naon sunah Kangjeng Rasul terus kitu murtad. Menang stek ieu, mana mantong nyandung, da mana mau bisa adil. Teu meunang kitu, eta mah da adil naik ka Tuhan Allah. Gitu. Teu meunang dipikang ngewa, hukum-hukum sunah teu meunang. Nah, mesti nagung eta orang termasuk kade orang sunah teh biasakeun termasuk atuh ngeuretan kuku kuku kade lamun ngeureut kuku tong poe Sabtu, tong poe Minggu, tong poe Salasa eta teh menurut kuku balbarinya teh sok kena penyakit kuku teh kudu ditetekan, kudu dipotongan kusabab cenah setan teh sok tadi didarinya nempel gitu nempel teh. Nah parawas tah kukuna parawas panjang teh pondok bener tak gitu ngan motongna kudu entong salasa motongna teu poe Kemis poe Jumat gitu motongna anu paling bagus Jumat. Jadi lamun poe Jumat mah cenah kitu dipotong teh halus kalah calakan kana orang. Jadi kudu beraturan motong teh teh. Jadi motong teh setiap kudu dipotong kuku eta jadi sunnah ningalina kurang poena. Itu poena tinggal heula. Kayak eta pembahasan. Nah, jakana kasifain muntepal mah eta mah naon nyata sunnah nyuai-nyuaikeun dina eta jalmi anu kandel nyata dina jenggotna sunnah hukum tah. Di dia para jamaah salena urang teruskeun asal isu basul yadaini ma'amir faqain fardu anu katilu teh guslu yadaini ma'amir faqain nyata ngumbah leungeun ma'amir faqaini nepikeun ka sikut dua nana itu tah mana cenah alimir faqain humal admani barijani baina syaidi wal adud. Ari disebutkeun nyata dina eta mirfaqon teh nyata dua tulang anu katingali nu nampak dua tulang teh disebutkeun teh mirfaqon. Ya lamun urang dina mirfaqon aya di tah itu tulang ngaranna tah itu katinggalian ya itu tulang tah inu nampak ngaranna gitu nampak mirfaqon jadi perkara antara nyata siku di dia para jamaah sadayana begitu urang dina siku pan itu hukumna teh fardu itu kuno fardu ya ma la yatimul wajibun illa bihi fa huwa wajibun. Perkara anu eta perkara nyampurnakeun kana anu wajib illa bihi fa huwa wajibun eta teh jadi wajib teh. Ya. Ya fardu dua tulang. Disampurnakeun ku urang we teh ya. Tadi ya itu jadi wajib ya. Bahwa wajibun sunnah mah geus kadieu lompat ayeuna urang lalawara dina wudu kadang-kadang sok sangeunahna kieu we hungkul kitu kumaha pentingna mah duka-duki duka henteu eta perhatikeun terus kayak aya kesunahan di mana urang caina apakah ieu cai dina keran apakah ieu cai dina empang apa dina kolam gitu aya perbedaan ya lamun urang caina dina keran mun dina keran mah ngocorkeunna ti luhur di dia ya ngocorkeunna ti dia jadi isi usahakeun baju teh ya kaos hungkul ulah model nuki makan tuh sempit
moal beunang ieu kewajiban teh. Gitu. Itu dikocorkeun ti dieu teh. Lamun tina keran. Gitu. Mun tina keran. Lamun tina kolam, tina empang, siuk. Tuh, curucutkeun. Tuh. Usapkeun. Tuh, kadi usapna. Tuh. Ieu mah sareng jeung budak tuh da ge wuduna ge. Lamun ieu teu beunang bisa berpakon. Malayatimul wajibu illa bi wajib. Anu perkara nu nyampurakeun kana wajib eta teh hukumna jadi wajib. Nyampurnakeun. Ai nyampurnakeun teh berarti tina fardu, ti dieu kana fardu, tina fardu berarti diwajibkeun dia. Jadi nyampurnakeun kana perkara jadi wajib yang kena. Begitu jadi wajib berarti ke sunah geus batasan ka dieu. Gitu. Nah itu dina leungeun teh bener-bener sing hati-hati. Kajading kurang buka heula pakaian teh dulu teh tinggal kaos hungkul. Ai kaos kan bisa ditilep ka dieu. Mun baju-baju kieu mah komo baju-baju nu ngartat mah hese gitu. Susah. Gitu. Usahakeun eta kurang diraksa tah, kudu raksa. Soalna eta perkara wajib tadi. Perkara wajib. Eta dina mirfaqon kumal azman barijani baina syaidi wal adud fi kulli yadin mirfaqon. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Eta dina masalah leungeun. Ke sunah-sunahna apa tadi? Jadi sunahna urang pandiri bahasa. Ieu keur ngarangkeun dina parduna heula. Ar-rabiu mazubati min basyarati rasiya wa syarihi. Nu kaopat nama masubati min basyarati rasiya wa syarihi. Nyata ngusap kade aya masu aya goslu kade beda. Aya goslu mah ya, aya goslu mah kudu diusap. Jadi kudu dikumbah. Kudu dikumbah. Aya masu mah usap. Aya goslu mah dikumbah, malah dikumbah. Aya dikumbah jeung diusap beda. Beda. Aya diusap mah bisa kieu urang. Tah, ieu ngaranna usap tah. Itu usap ngaranna. Tapi lamun cara geus goslu, berarti eta kudu cair teh ka dieu langsung. Gitu. Beda kali antara goslu jeung masu. Ada perbedaan. Masubati basawati rosyo syarihi mumbabuuk anu fardu teh fayakfi walau ba'da syaratin. Cukup sebagian tina selai rambut ge eta teh tina selai rambut ge sah. Wasartu syaril ladzi yasil masu alaihi alla yakhruju bil mati an jadi ra'si min jihati nuzulihi. Di dia para jamaah sadayana tina batas kepala eta inda jadi ra'si min jihati nuzulihi. Cek urang mah kieu. Jalur nu turun tina batas sirah. Jadi jalur turun jadi ieu tah asupna ya. Jadi sah tetep. Gitu. Lamun urang dek nyaritakeun dina masalah sirah gitu. Hukum syar'i mun urang basirah bagusna ya. Urang lamun dia baca Imam Syafi'i cukup tilai eta dek parah lair rambutnya cukup. Tapi lamun baca tulisannya sudah teh. Gitu. Seperti kan urang Imam Ahmad bin Hambal katakan supaya Jerman tampilna ke Imam Ahmad bin Hambal. Adik rata-rata jami rosi sakabebu kudu diusap. Akan lamun urang dina mazhab Imam Syafi'i mah cukup tah sakitu ge. Tapi lamun cara dina Imam sanes mah tetap tuh. Lamun urang babuk ya, srek kieu cai. Ieu teh beres ka tukang teh balikeun ka hareup. Balikeun deui. Jadi urang kumaha di mazhab Syafi'i menang teu? Hai teuing lakukeun ku urang. Ieu lamun cara babuk teh. Nah. Gitu. Nah, biasanya prak-prakan aya ningali guru sok ningali guru kacaina gitu. Dia ningali kacaina teh gitu nya dina kitab ge gitu. Jadi pan urang teh dina fikih mah
muatan muatan orang teh oh ningali geuning guru teh kieu wuduna ge tingali ditingali tah eta teh kitu tah kontakan lamun urang ningali kaayaan di mahkamah seurna sarayana rambut teh gitu urang mah cukup sarua Imam Syafi'i cekap gitu tah gitu cekap gitu ketika sadayana kan tetap kesunahan mah nyadak sadayana maka gitu kan dina imam masih badi mubasar tirosi aw syari gitu naon nyata musab sebagian tina sirah jadi masalah kajian teh kena walau ba'da syaratin sebagian atau napi dek salai dua halai gitu lain menang gitu kata menang. Nah, orang biasa kan orang banyak penting asal kakubah rambutnya cekap. Nah, kayak sunah-sunahnya nanti orang aja al-khamusu agustur rijlain ma'al kabain. Teruskan kurang nyata dina kabain dina ngubah suku dua nepikeun karena mata kaki Kabani, ari kabani teh kaabain teh ye humal admani barijani baina qadami wasyaki eta teh nyata dua tulang azman teh dua tulang baina qadami wasyaki nyata tulang di mana nyata tulang kadua tulang betis dina telapak kaki mikul irikin kaban. Jadi urang lamun cara dek nyaritakeun dina masalah tulang kabain eta teh urang nyata dina tulang betis. Tulang betis gitu. Dua mata kaki ibarat mata kaki. Gitu. Nanti dia para jamaah salehna wajib ghuslu judi minasyakil yata'akkada min ghusli rajli kulliha di qaidah tetap sebagian tina betis asyakil yata'akkada mastikeun min ghusli rajli kulliha mumbahna eta suku sakabehna eta suku eta teh nyata kudu dipastikeun sehingga iya urang teh kan kayaanana beureum kieu ya kayaana teh kusabab urang dina tulang ieu ieu teh kudu dipastikeun ye mastikeunana carana tadi ngaleuwihan kusabab jadi hukumna wajib kusabab dipaurkeun ieu lamun urang ieu teh kudu pasti heula dipastikeun apakah kumaha apa henteu sehingga urang disimpulkeun dileuwihan dirinya ieu teh perkara supaya ngayakinkeun kana fardu sehingga jadi wajib. Gitu. Jadi perkara malaji wujud wajib, perkara anu ngayakinkeun kana perkara wajib. Gitu eta teh nyampurnakeun kana wajib eta teh wajib. Nyampurnakeun urang farduna dina ieu disampurnakeun urang di dieu eta teh jadi wajib. Sunahna kumaha? Tadi sunah. Gitu. Intina ngalihan tina fardu supaya ngayakinkeun sehingga nyampurnakeun ngaranna nyampurnakeun eta teh jadi hukumna wajib. Hukumna wajib. Malazman barizan. Nah, eta teh para jamaah sorena dina eta pawa wajibun as-sadisun nu kakenepna tartibi anna rasulullah tawaddu murattiban saknyana kanjeng rasul teh wuduna murattiban tartib kanjeng rasul ge qala Imam Syafi'i innallaha ja'ala mamsuha bainal magsulain wa dzalika lan tartibi tetap perlu tartib di Imam Syafi'i ya at-tartibu wajibun fi kulli wudu'in wajib tartib dina setiap wudu illa bi mas'alatin wahidatin terkecuali dina hiji masalah. Mana hiji masalah teh? Ijana gumasa filma walau lahdotan wa nawal wudu aw mungomis keur nalika urang nyelam itu nyelam ya cai urang nyelam kitu ka cai
kajero cai walalah dotan kajeng sakedek wanawal wudu terus diseratai kuliat wudu maka wahwa munabu bisun kewajiban tartibna jadi gugur gitu kusabab eta teh nyata kusabab keur nalika nyelam wudu batartib cek saha wahwa mu'tamad eta teh cek kaul mutawat Imam Nawawi jadi di anna tartib yasulu fi lahdatin latifatin la tudraku bil hissi wa inna rafi'i la budda la naqsi zamanan yumkinu fi takdiru tartib tina tartib teh urang mah tetep kudu tartib itu wajib kene tartib teh wajib saya tak dina masalah fardhu wudu bisa apa tanya Hapunten para jamaah sedang cekap apabila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.